Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing pamirsa sadaya tepang deui sareng simkuring di Tanah Pita Anggraini dina program Warta Sunda TV. Sababaraha warta anu lebet ka redaksi Sunda TV edisi Senin 12 Mei 2025. Pamirsa nyanggakeun iber salengkapna. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi boga rencana pikeun nyalagaan cakupan program pendidikan karakter anu salami ieu sasarana ka siswa anu bermasalah. Kaharep program ieu bakal nyarengan oge warga dewasa anu sering ngaganggu ka masyarakat. Program pembinaan ieu bakal dilaksanakeun di Dodik Bela Negara Rendom 3 Siliwangi. Kalayan pendekatan semi militer. Numutkeun Dedi, langkah ieu dipilih alatan karesahan masyarakat karena rupa-rupa aksi premanisme jeung gangguan sejen anu ngaruh ka iklim investasi. Pamirsa, program ieu bakal dimulai dina Juni 2025 anu bakal datang. Ayeuna Pemprov Jabar masih kene fokus kana program khusus siswa. Pikeun program ieu bisa berjalan secara lancar, Gubernur Dedi nyatakeun bakal ngundang pihak-pihak sejen ka asup aparat kepolisian di sakumna kabupaten kota di Jawa Barat. Mung sakitu Warta Sunda TV dina danget ieu, simkuring di Tanah Pita Anggraini pamit mundur pamit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.